datangkeun simkuring Jessaina Pandiani dina program Warta Sunda TV. 20 menit kapayun simkuring bade maparangan pamirsa. Ingat ieu abdi bade ngawonohkeun salah sahiji tempat nongkrong anu nuju viral di wewengkon Cicalengka Desa Dampit. Informasi kahiji nyaeta simkuring bade ngajak pamirsa Sunda TV ka Cicalengka nyaeta tempat wisata anu anyar. Ayeuna tos aya rencang urang Cantika pikeun ngajak pamirsa ka Kafe Senandung Sore. Bari ngarasakeun kopi sareng ngobrol di tempat kaayeunakeun. Sangkan biasa nambihan koleksi foto dina media sosial. Jeung sonten baraya Sunda di dieu sareng Abi Cantika. Tah ayeuna Abi bade ngajak balarea ka kafe anu viral nyaeta Kafe Senandung Sore nu aya di daerah Cicalengka tepatna nu aya di Dampit. Hayu langsung lebet. Lamun ka kafe nu siga kieu tong hilapnya pesen tuangan sareng inuman supados bisa ngarasakeun alam anu tiis ieu. Kebenaran ye di dieu aya 2 jalmi anu nuju nikmatkeun katuangan nu aya di dieu. Hayu urang tanya-tanya heula. Hapunten ngaganggu tuang teteh. Abi bade naros saha nami teteh? Nami abi misalnya. Nami Abi Isma. Oh, Abi bade naros beberapa patarosan. Ari anjeun jalmi ti dieu atanapi jalma anu jauh atau anu ngahaja sumping ka dieu? Kabeneran, ada urang wargi dieu, jadi sangkeun deket ka kafe ieu. Ceun teh katuangan anu disayogikeun di kafe ieu teh cocok teu sih sareng tema kalayanan nuansa alam ieu? Menurut Abi pribadi mah, kafe ieu teh cocok makanan sareng minumanna cocok oge sareng anu nuansa alam nu disayogikeun di kafe ieu. Oh, nuhun, hatur nuhun atunya teh. Punten teh. Nah, sareng saha namina? Nami Abi Suci. Omong-omong, Abi biasa terang yang anjeun teh samping ka dieuna pertama kali atau seberapa kali? Oh, abdi mah ka dieu teh pertama kali abdi ge terang di sosmed. Oh, kumaha saur anjeun ngeunaan kafe anu nuansa alam ieu? Saur abi mah di dieu teh enakeun, rekomen. Makanannya juga enak, terus bisa ini menikmati alam gitu di sehari-hari gitu, enak banget pokoknya. Oh, muhun atunya teh jeung weekend, teh. Ieu abi tos sareng nu gaduh kafena ieu. Sareng saha namina? Sareng Prana. Oh, abi upami abi bade naros, ira sih kafe ieu dibangunna? Iya, tos lumayan lami lah. Aya sekitar 2 tahunan. Oh. Katuangan anu diolah di dieu teh hasilnya lira atau tinu lain? Anu tinu lain ge aya, biasa meser anu di pasar seperti susu, terus keju lain-lainna aya pami kopi, teh sareng bahan baku lainna mah anu di kebon ge aya. Tidak bingung. Jadi teh supados kumaha nya ngahemat oge pami. Saben rame biasana omsetnya sabaraha sih? Ya lumayan lah sebenarnya tinu salib kitu nu beli sageung kieu mah lumayan lah kitu tinu saminggu biasa dibuka 20 jutaan. Oh, mohon hatur nuhun atunya Pak. Mohon. Sakieu ti abi balik deui ka studio. Assalamualaikum. Dina sakitu warta anu parantos dijudikeun ku simkuring mugia ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadaya. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayuna hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.